Entong po, tonton sampai beak. Klik, Komen, share, jeng, subscribe. bro. Bro. Ateng, kecan mana kamaranan semua usep jeung ember. Ya uing usep ka walungan ieu teh jeung si Jaya. Ateng, wah kusek merenang we ngusupna. Nya meunang atuh ngecek teh teu meunang ta umpan oge ku sangu. Tujuh ke walungan mah. Rek milu mah. Tah moal ini ieu. Moyan ayam, karinya we garing ayamna. Nya atuh nya urang cek lah. Ngalana soang di ditu we di kidul da di Jumbleng mah geus beak ku si Datuk di alaan. Angge teh namaan di Jumbleng geus lah. Aden bola. Geus buru-buru lah, buru. Tah, kapanan ya aya tempat nu ngeunaheun tuh aduh tiis deui daripada di Jumbleng panas. Heeh, buru-buru ka ditu buru lah. Ya buru soang diuk di dia. Jeung kela. Simpen dia lah. Aduh. Ini kuat taruhan main jeung aing lah. Oh, buru lah, sabaraan. 100.000-an lah, sok. Deal lah. 100.000 pokoknya. Oh, buru nah lah, ami aing mah. Mana mah lila ngumpanan oge kumaha rek meunang na. Udah jejer aing. Wah, non ieu wah, gede kitu. Anjing, mayana mane. Mayit ti rajona teh. Mane macan meunang emang geus hiji tah makaningan 100.000-an mane tah. Aing meunang mane nu gede. Tingalikeun menang gurame aing. Sok kai meunang gurame teh lah. Manjang gitu ya. Aing ieu tuker moyan ke ayam we garing. Aing maneh istibarana mau botokin. Inti interest, nu kasir, Aya kasir. semuanang. Nyau tuh maneh. Kalau kasir we maneh keur naon kasir? Eta jeung hayam diadukeun hayam teh megalak.
Terus ayeuna mana ke mana? Kawalungan lah, kawalungan. Kawalungan. Beneran mana si Pecon jeung si Ateng mana kawalungan tadi nguseup cenah. Da siga nama ka Jumbleng atau ka Kidul ya. Pengen hote angga kumarin itu. Sekalian ngalah kasir mana. Euna orang sabari jailan lah. Udah moal aing mah teu ngadaguan aya. Nama geus. Anjing, wah, iya mah. Ah, mana mah menang teh sendal we nanaonan menang sendal. Wawan aing gede kitu ya. Anjing menang tah. Ieu lauk arana tah 2-0 maneh tah. 100.000 aing eleh palingan ini tah. Sok atuh. Mana ieu nya? Mana ieu nya? Nyana, soalnya ka mananya? Ka ditu da tertira ku aing teu useupan meunang loba teh euy. Da mah ka ditu lah. Anjing aing menang nu gede. Wes stres. Anjing mana mah euy menang nu gede teh bener euy. Aduh. Rame aing mah. Ah tah maluk nila lain gurame. Betul yang kasir ngana di walungan Kemarin tuh yuk. liang kasir eueuh euy. Jailan manam si Sakra teh ngaranna teh. Si Ateng, si Ateng si Atengnya. Banyak sih. Si Pecon. Heeh, bener namburu lah. Kurang jailan euy. Kumaha ieu? Disuruhkeun lah. Aku bisa terima. Asu. Anjing lauk aing gimana ngoba aduh. Ampun. Aduh. Babi. Anjing kala-kala eta jejer aing lah aduh. Kurma di badog disurungkeun deui. Aduh. Buru balik lah. Balik lah. Menang gede menang gurame goblok teh. Oh, nang loba tah lauk. Si Datuk orang sang. SOM di mana lah? Teng lah. Buru-buru lah. Jadi capek dulu ya. Kalau iya langsung dikomasin ya. Jual. Jualnya. Kasih jarang saya buat. Lah, lumayan duit. Jang. Ini kayak jual lauk euy. Tah nang meuli nang ngon kan eta nang ngusupnya ada warna. Tah. Naon maneh Datuk walungan we maneh. Di mang maneh beureuneun. Si Pecon maneh jeung si Datuk ku maneh baradognya. Ini mana lain menang badog. Ya, lain dah nang ngusup aing tadi kapan terjadi kala kasir teh kitu kai mah heula kadinya tah langsung nyokot jejer ka ditu. Andi teh ember teh si Ateng sama ember si Ateng ya. Teh di marane nih. Pernah diinjam dah kitu na aya mau ember duanya.
dijual sabaraha ya lauk 15.000 lah. halus sih menang ngeberem di walungan sabaraha 15.000. ah mas ribu sih yang mana pada waya 10 kayak gue Oh, kemana lah? Kita aja lah lumayan duit. Nah, lumayan ya. Ya nundang lah. Alah, hidup.